Pamri sareng abdi kelanjutan dina acara kilas sofa. Senin kamari, polisi ngagerebeg hiji imah anu geus diincar ku polisi. Aya oge laporan ti masyarakat sekitar ngeunaan kacurigaan dina imah eta. Langsung wae ka atas terus aya di polisi. Hatur nuhun ka Ika, sampai semua sadaya dengan dihubungi. Kepolisian bagian Humas Kota Bandung ngayakeun konferensi pers ngeunaan kasus penyelundupan narkoba di Kota Bandung. Langsung wae arunan ngadangkeun hasil laporan ke kepolisian. Jadi di dia abdi dia rencana abdi ke BNN bade ngagerebeg siswa anu keur make nyabu. Tapi digana anu lainna geus karalabur tapi digana ya kena jalan. Yuk, tunggu. Kaciri bisa menanyakan di ya, jadi di dia para guna ada hiji cigana dia aya obat jelema tapi karena rabur jadi aya para guna hiji dia dalam buktina aya sabu jeung alat sabuna langsung masuk ke langsung Andina berada di proses di polsek setempat. Kamari abdi ngagerebeg pelaku karena gunakan obat jelema tentang napi narkoba. Di jero imah yang sababaraha jelema nu makena. Tapi anu lainna karena kabur jeung ieu pelaku nu kahiji ku arurang digerebeg di imah nyaeta di imahna di Bandung. Pak, janten eta teh pelaku daya sabaraha orang? Ya kira-kira aya obat jalmi tapi ku abdi karek katepek hiji. Kisaran umurna teh sabaraha tahun, Pak? Sareng upami menuju di bangku sekolahna di SMA atau napi di SMP atau napi di mana? Sapertos nama budak SMA anu bosen jeung kahirupanana atau anu pergaulan bebas. Ieu aya barang buktina di dieu sabu-sabu. Ieu 11 gram jeung ieu alat hisap sabuna. Ieu pelaku kaciduk ku BNN pas keur pesta sabu jeung awal-awalna tapi awalna teh karena rabur naik mobil. Jangan kumaha Pak penyuluhanna supados teu aya deui siswa nu konsumsi sabu. Ya ayeuna mah urang merangan narkoba nepi ka akar-akarna di produksi di distributor atau kurir-kurir narkoba. Ayeuna mah urang berantas narkoba ieu. Sakitu wae kilas warta dina dinten ieu. Tebak deui kilas warta di jam berikutna. Abdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ieu Muhammad bade ngawartakeun tentang siswa anu make sabu-sabu di sakola. Azmi salaku polisi, abdi Gilang salaku narkoba, Abdi Arya sebagai petugas BNN, Abdi Ipa salaku pengacara, Abdi Enda salaku pengacara. atur nuhun kaos ningali video warta di kelompok Arurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.